kafir teu percaya dihudangkeun ti kubur aya ditanya deui mantak aya cenah jelema dikubur haju make salon. Coba bener tah henteu cenah ku malaikat ditanya jiblon. Atawa cenah teunan HP. Sugan bisa nge-HP ka jero. Minta tulung atau SMS meureun ka ditu. Jelema ayeuna teh geus bangkawarah jasa. Teu percaya teh jadi ngahinakeun. Ngadongengkeun para kufar, para kafir, nu kuarima Yahudi, Nasrani, termasuk bangsa Katolik, Protestan. Di jerona oge termasuk bangsa Buddha, Konghucu, Hindu jeung agama-agama nu henteu mangeranan ka Gusti Allah Subhanahu kafir. Nu kuari kafir teh teu percayaeun kana dihudangkeun deui ti kubur. Sanajan nyana ngomong percaya bohong kadik. Jalamun percaya bakal dihudangkeun ti kubur nyana bakal menelusuri kumaha engke urang bakal dihudangkeun ti kubur teh bebekelanan naon. Agama-agama Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu ane kafir teu percayaeun nyana mah bakal dihudangkeun deui ti kubur. Jakna Muhammad eta ngomong-ngomong dihudangkeun ti kubur jati baheula ge ti zaman nenek moyang can orang aya nu hudang deui. Nyaho ti mana tas si Muhammad? Mun kitu mah aya saurang we hudang. Haju nyana bebeja cek nyana teh woi engke dihudangkeun deui aju ka jero deui deres tah. Kafir teh bloona kos kitu tah kan. Ka urang ge kitu kade bae cenah jeung seuikeun. Kita jelema Islam Muslim nyeritakan bahwa engke di jero kubur dihudangkeun mana horeng. Aju engke cenah bakal digiring urang eueuh ti ditu nang supaya paeh bae. Geus paeh bae geus jadi tulang belulang da kumaha ngahudangkeun deui. Ya Allah, ya Rabbi. Kepercayaan teh datang ka kos kitu. Urang mah ayeuna ieu nu mantak urang salat, nu mantak urang ngaji, nu mantak orang sedekah munggah haji jeung lain-lain eta teh urang teh bebekelan jang engke ketika urang dihudangkeun ti kubur digiring urang ka mahsyar tah bebekelan jang eta nu mantak kuari daek salat daek puasa daek haji daek jariah jang engke. Tapi kan manehna mah teu percayaeun, kafir mah teu percayaeun dihudangkeun ti kubur aya ditanya deui mantak aya cenah jelema dikubur haju make salon. Coba bener tah henteu cenah ku malaikat ditanya jiblon. Atawa cenah teunan HP. Sugan bisa nge-HP ka jero. Minta tulung atau SMS meureun ka ditu. Jelema ayeuna teh geus bangkawarah jasa. Teu percaya teh jadi ngahinakeun. Nah, ieu Muhammad cek Gusti Allah. Lamun anjeun ningali ketika engke kafir teh ditangtungkeun, dihadapkeun, dideulekeun ka siksa. Pertanyaan, hisaban. Mun anjeun neuleuh tah ka dinya. Niscaya anjeun ningali amron aziman kana perkara nu agung nu pohar. Ngagidir kege bakalna ngageter perkara nu pohar jasa. Kafir teh disanghareupeun ka siksa. Ditanya kumaha pangeran teh kasaha amal naon? Lamun bisa jawab mun bener sorga, mun teu bisa neraka. Mun anjeun dideulekeun ketika eta niscaya anjeun bakal neuleuh kana perkara luar biasa. Ku urang dibayangkeun bae ge dibayangkeun, boro-boro ngabayangkeun kafir urang. Lantaran urang memboga keyakinan ke dihudangkeun ti kubur, digiring ka mahsyar. Anu mae kendaraan lantaran geus mobil kijang.
eueuh Avanza engke mah, eueuh kuda engke mah, eueuh baby band, eueuh Lexus, eueuh Volvo, eueuh kendaraan acur kabeh. Eueuh kendaraan anu aya ge kendaraan teh amal. Amal urang teh engke bakal diwujudkeun ku Gusti Allah jadi kuda. Amal urang diwujudkeun ku Gusti Allah jadi himar. Amal urang diwujudkan ku Gusti Allah teh ieu keur carita babarina bae kos kuda, kos himar, kos kendaraan mewah amal urang. Jadi engke teh digiring ka pasar teh lamun nu amalna cakep, nu amalna hebat, atuh ase. Geus kipas bae ngadadahan je dadah. Aduh teh budak hebat amat kendaraan. Milu itu bisa. Lawangan ya maji. Lawangan ya mah. Kendaraan masing-masing ini mah kuari mah. Aya deui nu naek kendaraan teh teu pati bagus tamangan datang. Panas. Kendaraan mah kendaraan nu wasean. Sangat. Deureuss keneh. Aya nu kendaraan mah kendaraan kempes. Kempes. Aya ya kendaraan itu kendaraan teu bisa lempang, teu bisa kuari gerajieun kendaraan. Ketika engke kiamat dihudangkeun ti kubur masing-masing berangkat menuju mahsyar, menuju hisab, didinya naraek aya nu naek kendaraan istimewa, aya nu setengah bagus, aya nu goreng tapi datang, aya nu kempes. Nah ieu persiapkeun urang teh percaya jasa. Ieu ayatna ieu ayatna ieu tengetkeun ieu sakuraan tenget-tenget ieu atuh abeh ulah naon kitu ngaranna nonton TV bae ieu deureuss ye urang tenget ayat ieu bae tenget ayat ieu bae deureuss coba walau tara lamun anjeun Muhammad ningali waktu para kafirin disangharepkeun ka Gusti Allah maksudna dek ditanya ku Gusti Allah, dek dihisab ku Gusti Allah, didelekeun neraka. Anu kuari ge neraka geus kagebur bae. Nu eta neraka teh neraka ieu ceuneu nu kaluarna teh ngan sakadar jadi kembang apina doang. Eta teh Muhammad anjeun mun neuleuh eta la ra'aita amron aziman. Pohara jasa. Masyaallah. Begitu para kafirin disangharepkeun ka Gusti Allah. Maksud disangharepkeun teh dihadapkeun, ditanya melalui malaikat. Qala alaysa hadza bil haqq. Cak Gusti Allah ka para kafirin melalui lisan malaikat taubihon ngamemeleh ye teh hey Bill Clinton, hey Bush, hey Alexander, hey John Kennedy, hey Charles Bronson. Pokoknya kafir cak malaikat atau Paulus anjeun baheula teh nyeramahan umat anjeun ngelirukeun ka umat anjeun wahai Paus bahwa cek anjeun engke teu aya ba'ats teu aya pertanyaan. Bohong Muhammad nyaritakeun bakar aya hudang kubur tur digiring ka mahsyar. Anjeun teh nganasehatan kitu kan ka umat anjeun. Cak malaikat alaisa hadza bil haqq. Lain tah ieu kuari baas teh nyata. Kadeuleu karasa. Ieu teh kemana diudangkeun di kubur. Nu kamari ieu dibohongkeun teh ku anjeun. Bahwa eueuh teh baas-baas teh. Bahwa eueuh teh hisab-hisab teh. Pertanyaan-pertanyaan teh eueuh tak nu kamari di eueuh dibohongkeun teh alaisa hadza bil haq. Tak kuari kadeuleu lain aya. Lain nanyakeun teh ngahinakeun. Lain kieu ieu taus kamari teh ngucak maneh teh
eueuh teh baes eta teh kumaha aya teh eueuh caknya aya lain kitu bego teu mangarana ngomong jeung orok. Hei cek malaikat paus, hei para kafir-kafir kupar-kupar Yahudi nu kamari kumaneh dibohongkeun teh cak maneh eueuh teh tah karasa kuari lain aya tah aya tapan buktina tah karasa ku sia geus teu ngomong deui nya ge ngomong dengan kieu doang qalu cek para kupar-kupar Yahudi Nasrani kabeh bala wa rabbina sumuhun demi pangeran abdi sadaya ngaku nyana ka pangeran Allah anu kuari mah nyana teh teu percaya pangeran teh Allah, pangeran teh Isa, pangeran teh Maryam, pangeran teh budak maka batu ka patung ka dewa jeung sajabana. Tapi engke mah kufar-kufar teh begitu ditanya ku Gusti Allah tapan aya lain nyana ngomongna bala wa rabbina innahu lahakun sumuhun Gusti demi pangeran abdi sadaya. Cek malaikat pangeran sia kuari sia ngomong pangeran keur ieu atuh innahu lahakun cek nyana jaheuh horeng dihudangkeun ti kubur teh digiring ka mahsyar ditanya dihisab horeng aya ngaku geus teu daya teu upaya secara ricing we kabehan karari tinggal urang be nemponyana urang nongtonnya karasa tunjuk-tunjuk kan pas ya karasa nunjuk-nunjuk anu bener anu teu bener mah teu bagon nunjuk-nunjuk eta nu hebat amalna nu naik ka dituna seserbitan teh ya anu atuh mamanggul kreditan mah bago. Waduh berat atuh teu bisa nyengseureikeun batur pugunya ge urusaneun masyaallah. Qala fadzuqul azaba bima kuntum takfurun cek Gusti Allah melalui malaikat gas kuari mah gara giring ka neraka bejakeun fadzuqul azaba geura asaan ta siksa ambo sakumaha goreng sangu asaan ta siksa sakumaha kadaharan ai paduku mah zauk asaan ai asaan mah kudu kana kadaharan geus di dieu teh majaz nu kos kieu teh cek tukang ngaji bayan mah nu kos kieu teh ngaranna majaz subihal azab bitoam disarupakeun siksa kana kadaharan bijamil sasas pikulin dina pada karasana Zukiral musabah wa huwal azab wa hudifal musabah be wa huwa ta'am wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi ngan diisarahan ku hiji perkara tina lawazimna wa huwal zawq wa zawq takhil ala sabili isyarati bil kinayah kitu teh lamun ngaji bayan mah nemantak lamun urang kitu ngajelaskeun Al-Qur'an make tarjamahan doang teh masih kene dahaga can anggeus teu seubeuh tersebut ngadengekeun jelema ngajelaskeun Quran teu make parabot tersebut kumaha sih dahar tersebut onam urang masih keneh bisa ka ditu coba lamun jima tersebut kakarake sert aju keluar deh ngaranna kan tersebut eta bisa mungsang mangsing eta ujian bisa aya nanaon ge ditinju bae geus kunyana eta tersebut teh kos kitu ima aing mah nyontoan sia mah aju kos karang itu bae heran aing mah keur carita teu seubeuh dahar mah nginum teu seubeuh urang masih keneh bisa ka dieu ka ditu tapi lamun kos kitu misalna tah set aju aya gangguan datang ka isuk-isuk henteu geus merengkel bae ngancam bae pan tah ngaranna teu seubeuh tah ieu geus sarua ieu lamun ngahartikeun Al-Qur'an teu make parabot moal seubeuh kajian gogoma ge puluya peleye dihartikeunana mengkol bae HTT teu pas bae sok tarjamahkeun tanpa make ilmu bayat moal seubeuh komo patali jeung hukum teu make alat da teu make usul fikih atuh moal seubeuh sarua bae kos ieu pan ai paduku mah cicipan kumaneh asaan kumaneh eta siksa ditangasaan siksa atuh ai ngasaan mah beureun toel geus
ngasaan mah pan kos kitu ari awewe teh pan gurang garing masak coba tak asaan heula uyahna diasaan sedap geus ngasaan mah kan ngasak kitu ngaranna ieu beureun titah ngasaan siksa atuh aya geus kaasaan mah geusan lain kitu pan titah ngasaan doang ieu mah ngahinakeun sarua jeung kieu ka dieu sia lantaran sia boga salah dek diganjar ku aing mah nya ganjaran peureut mah lain ganjaran dapat siksa tapi pan bahasana diganjar sia ku aing ganjaran mah tah dibere uduk ganjaranna mah inget ka uduk bae mah semantaran di Iran teu manggih-manggih uduk. Ya Allah. Tuh lantak ke ngeunaheun urang lamun make alatna. Geus ngajina bae heulanan. Kerja di santri mah Aji Alpiah, Aji Johar Maknun, Aji kitu naon kana mantekna, sulamna, samsiahna, Aji segala rupana engke geus capek atuh lamun kuari kakarak neangan capek. Kuari kakarak neangan capek. Jadi kuari mah geus teu kudu neangan, tinggal plak atuh bisa-bisa henteu. Kuari mah tuh geus kolot mah coba ge kakarak neangan tangel. Geus kolot coba je ieu bayanna kumaha. Geus mendingan ulah kabur paes ya gitu. Keur ngora tuh gaji alat teh keur ngora kuari tinggal ngerap-ngerapkeun. Geus keur ngorana ieu talar itu talar geus kakarak manggih ieu kajian gugong bayan ieu lantaran mah nya ngaistadkeun zaok kana azab ieu teh istadu se li gueri kitu mah li istadu se ngaistadkeun perkara lain kana parantina ieu teh geus lamun ngaistadkeun hiji perkara lain kana parantina berarti majaz akli mata ujida majazun aklun ujidat istiratun makniyatun eta kos kitu teh di luar kepala ku di luar-luarna geus eueuh tak kudu keur ngora tama kos kitu ieu ge tak kabagi istadzau kana azab istadus se ngaistadkeun hiji perkara lain kana ligoir sahibi lain kana paranti ieu jaya ge nya ngasaan mah kana kadaharan geus satu berarti kuduna mah fazuqut ta'am asaan kumaha ieu kadaharan ari ieu mah fazukul azaba atuh azab ieu sarupakeun kana kadaharan dina pada sarua ieu karasana ai kadaharan karasa asin amis peurna ari siksa ge karasa panasna dina pada sarua karasana mah atuh akur ngan ke kadituna warumiza ilai bisyai'in min lawazim wa dzauq takhil ala sabil isartul makniyah nah sumalama subihatil azab bita'am panjang geus kadituna mantap cek Gusti Allah malaikat bejakeun ka para kafirin asaan tah siksa lain maksudna asaan gebruskeun habak bebaskeun leuwih ti dibebaskeun teh naon ka kitu-kitu teh sesepkeun lelepkeun anon gitu karena bebas kejen saja mana kena kerasa kujana maksudnya mah siksa lah eta kafir kena kerasa gitu nu dimaksudna mah guys ulah diasa-asa seret kunaon emang bima kuntum takfurun ku sebab baheulanya na kafir teu percaya pangeran teh aing teu percaya di kubur bakal aya pertanyaan teu percaya di kubur aya siksa kubur jeung aya kesenangan kubur teu percaya engke bakal dihudangkeun ti kubur disiksa teu percaya dihisab teu percaya bakal dihisab ditimbang amal teu percaya bakal aya jembatan Siratal Mustaqim baheula ku gara-garanya kafir teu percaya ka urusan eta kuari nyata seren keuna karasaeun habek lamun teu make habek teu ngeunah kudu pakai habak seren habak karasaeun jadi sebel panah teh sebel jaheunya tuh mentang kira mun aya kafir seren habak sakafir pun teu puguh teu kaaruh nyared aing tah eta kos kitu tah bima ku sebab bana sababiah ku sebab keyakinan manehanana baheula kalalafir teu percayaeun kana ba'as teu percayaeun kana hisab kuari nyata jaya nya ge kuari mah ngomong lagi bala warabbina sumuhun demi pangeran abdi sadaya kuari jangan nyebutkeun warabbina ge baheula mah jam teu mangeranan ka aing
padahal langit bumi jeung nyana ge buah batoknya ge nyeun aing make babatok batoknya ge puguna nyeun aing kunaon teu percaya ka aing bahwa aing nu nyeun nyana goblok ta budak kagoblogan nyana siksa fadukul azab. Masya Allah urang mah ieu alhamdulillahirabbil di zaman nu geus modern zaman geus serba-serbi luar biasa disebut lagi era globalisasi ngomong kuari langsung ka denge ka Iran ka Irak ka Arab ka Amerika informasi kejadian naon di Amerika bisa kadeuleu ku urang per detik iyalah melebihi kecepatan cahaya kuari zaman teh ieu kuari tapi urang mah alhamdulillah dibere hidayah ku Gusti Allah loba tayangan-tayangan setan ti Amerika tetap urang iman ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu mahal iman ieu mahal masih ada kuari mah buka bebe urang nu kaluar teh susu susu saya gede amat ya coba eta Masya Allah dan lain-lain sebagainya dibuka kuari ku anak kakarak gede ABG geus poho ka ngaji poho ka belajar komo ngaji mah ieu cacat-cacat jang nagara ge geus pararoho ndeu kumaha kahareupna bangsa di kitu-kitu kadanan cara orang Iran mah ulah aya nu buka restoran kecuali jam hiji belajar kadanan ku kitu mah atupan ieu tita sakola geus mandi geus kita mandi tita sakola embung merengket bae kuna teh di kamar na kieu bae kayaknya serius jadi geus edan ku situ ku mah edan kabehan sabenerna mah gas cak bapak nata kajet itu dek sekolah mah gas bapak naga kakak mah kieu deui sarwana tah mah orangnya dan mah berarti mabok HP berjamaah tah mah anak jeung bapak iyalah era nu kuari teh lain lalagaan Masya Allah mentak urang mah kuari bisa ngadengekeun urayaan Al-Qur'an alhamdulillahirabbil alamin lainang urang ieu teh hakikatna menang Allah urang teh didatang-datangkeun ayo kada ngaji dengekeun atuh kula lagi menang Allah ayo bacakeun geus henteu saha teu saha geus bacakeun bae geus pokona mah deuk resep deuk henteu swabodo teh deuk marah deuk henteu swabodo teh geus nu sabodo geus tah mah deuk kayak pejabat deuk naon geus aya nyana beukin los aya nyana teu beukin makmur geus aditu geus sama bacakeun bae geus pokona mah hayang salamat dengekeun ku nyana teu salamat geus aditu nu kieu cak pejabat teh mah nyinggungan aing bae balik sia ka ditu aing mah teu butuheun sia aing mah geus jeung Haji Mamun bae duaan ngajina geus tapi eta aya pejabat nu kos kitu meunang sabulan di imah aing ngaji deui lah cekeun ngan moal ka majelis cek nya aing bab aing disinggungan bae aing wau henteu ka sia aju nyinggungan sia aing wau ge henteu boro-boro nyinggungan sia atuh teh mah lain kasinggung atuh siana bae nu salah meureun kuari ngaji deui nya cekeun aing diomongkeun deui bae teh takorak sia meureun lain sia bae loba ieu saya mah bodoh geus pokona aya deuk gabejakeun we kos kitu tah. Tuh, hayang bener hayang ngadenge los. Henteu cenah aing mah deuk jeung Kiai Golkar bae leg-leg ku si Kiai Golkar. Mal beres yang ngaji jeung Kiai Golkar. Pokona kiai nu boga kepentingan mal beres. Boh di partai, boh di organisasi, moal sebel. Sia ngaji tafsirna moal. Moal sebel engke ngagelok deui kacaringin deui. Bisa sia kahantam ku buah caringin sia mal beres kajian kukumaha ge bisa bae orang hubungan usaha mah jeung orang partai hubungan bisnis bisa bae jeung orang organisasi tapi ketika ngaji ulah didengekeun kiai-kiai partai mah boga kepentingan dek modar beneran tah mah lain aing modar sia ulah kula mah kabejaan ulah didegekeun kiai pamarentah mah ulah mun hayang bener boga kepentingan amun boga kepentingan dibelok-belokkeun bae nyaritakeun zakat dibelokkeun ku nyana pan eta geus puguh masrofna aya 8 dina Al-Qur'an emas sama dibelokkeun ka BHS leg-leg ku sia Kiai Golkar mun hayang bener sia ulah didengekeun kecuali hayang akur sareng di susah sakompet daunkeun kana neraka jahanam lolos teu tanggung jawab aing mah teh ngabejaan geus ka sia ke bisi di akhirat ka neraka cenah teu dibejaan ku Ki Uci aing kurang kumaha ngocoprakna ka sia ulah didengekeun
lamun hayang bener sebab boga kepentingan didengekeun anak jak kula ge ngamati emang teu ngamati kitu kula mengamati bener coba kiai di kota didengekeun emang teu ngadengekeun kula dek modar aing ngadengekeun sia tapi modar ngamati di Jakarta emang teu diamati moal bisa ngomong kula mun teu ngamati aja cenah ngamatina makana mun ka TV aing celok nonton TV goblok make HP nomor sabaraha aing boga tanteu teu aju make naon atuh kumaha aing bae supaya nyaho sagala sia mah tuh ngan nyaho bae bahwa ma'ruf ki ma'ruf ketua MUI ngomong anu nyaho ki dieu ki turmudi ketua nyaho ngomong nyaho di Jagerang Kiai Patah ngomong naon bae atuh nyaho Kiai saha ngomong atuh nyaho mantap nyaho teh sieun aing mah ngadu dalil ge siap jasa eleh-eleh geus aing mah aja budak ieu ngan lain gitu oh cek pengamatan kula berarti kiai partai mah boga kepentingan ngajina teu seubeuh mantap didengekeun ku kula di kota nu ngajina sabaraha urang nu ngajina aya cenah 15-an mah nu 5 HS tinggal 10 nu 10 ge nundutan atuh teh tinggal kiaina bae ngocoprak kunaon eta teu seubeuheun boga kepentingan moal seubeuh ngaji mun boga kepentingan kecuali ikhlas lillahi beukeun los teu beukeun los sakitu Pak tapi lamun urang geus kos kitu tah tetep jelema manurani mah bersih ja anu kotor mah nafsu geus jam 10 20 menit sabodo aing jam 12 eureun kodo sia tah ieu lamun tis teu boga kepentingan nyana ge hayangeun ku basi cenah carita nu asli tetep sanajan isin bila perlu nyana make kumis palsu ngadengkeun coba nu asli make kumis palsu los ya aing mah teu hayang ieu di sasalamanan teu hayang teu kudu sasalaman datang ka dieu terus dengekeun balik teu kudu sasalaman geus asalnya hobae geus asalnya hobae geus datang ka dieu deuk di mana bae deuk di Tangkal Ambon tah deuk di SDM Empang los ngaji datang dengekeun balik geus cukup sakitu ge asalnya hobae coba tuh nuku kula dicaritakeun teh ya invest daging haram ti awal teh haram sia eta haram riba teh riba kuari nu ceurik ka imah kula leuwih ti 50 kiai kunaon ye 200 juta kiai cak aing ge haram sia ngadengekeun teh surahan aing ngadenge cenah kiai pada tuh terus bae susuganan aya kiai, aya pejabat, aya pengusaha nu datang ka kula beneran lain lalagaan nu ratusan juta aya anu 800 juta 800 juta nu dulur-dulurna nu adina nu kakana ya geus ku kula tak jang usaha yeuh diasupkeun ka dinya tinggal kuari bae Haji Komarudin geus eueuh mabur ka mana meureun Haji Komarna tinggal aya Komar nu biasa bae eta mah teu cek kula pan eta teu ngadengekeun emang keur ieu disurahkeun ngadenge cenah kieu ngadengeunna mah nyana tuh tadi nanti lah cenah susugana mebes wan mebes itu asal haram eta geus kos kitu teh bangge sarua kos kitu persis ngan dibuktikeun aya nu kuari anu engke di akhirat sarua nah iyalah kiai ulah asa-asa di Bogor aya kiai anu asup ka dinya aju barang geus kitu caritana nyana ngahalalkeun aya nu nentang santri di dia nu nentangna jak kula ngadengekeun pengajian di Cilongok cenah tareuh kiai na teh cenah teu modern ortodok cak kiai itu nu ngahalalkeun dijakeun ka kula eta deui budak bebeja bae ongkoh cenah kiai di ortodok emang aing mah ortodok cak saha modern aing mah ortodok ngan ka ortodokan aing ngadu jeung ka modernnya na aing ortodok nyana modern ngadu nu ortodok jeung modern hayu deuk adu naon coba deuk pagaya-gaya Masya Allah tak eta kiai nu ngahalalkeun teh ngarikrut jamaahna di Bogor ya cerita di Bogor nu aya nu ngaji ka dieu santri kula nya nentang kunyana di ortodok antepkeun cek kula ulah dilawan eta mah hawa nafsu kuarina kiaina surprise naon sebabna eta duit murid teh nu 10 nu 20 nu 50 juta
kuari mebes kuari dia tangan kuari kiai kumaha cenah ieu atuh boro-boro siap guru duit aing cenah ieu kiai tah datang deui murid kula teh kadinya datang Assalamualaikum salam eta cenah cek guru kula mah jaharam oh bener kiai uci kan keur mah di ortodok ulah ngomong cenah sia aing izin ka ki uci cenah cek dia tuh tadi Bogor eta kos kitu tah atuh di urang mah leuwih loba mesti kudu dicaritakeun nu ngomongkeun kula ge loba lah ulah nuturkeun ki uci di Cilongok ge aya di Cilongok ge aya ulah jauh-jauh ngadengkeun surah ki uci pamejana teh mah sugih sia kuari mebes nyana mobil eueuh motor eueuh tak kuari di Cilongok ya ulah loba omong geus ulah loba omong aya di Cilongok ge ditongton bae ku kula eueuh naonan kuari kapanggih ku kula disenyuman hehe anggeus geus teu kudu ditanya geus disenyuman bae ge nya nangis kabentur hatena sial cek itu cukup ahli politik mah teu kudu ngomong asal set ieu geus dadah apaan sadadah motor mio dadah geus kaheula cek nyana teh udah nuturkeun ki uci cek moal sugih sia nuturkeun ki uci kuari sugih sia beak asal kapanggih atuh di Cisoka mah loba jasa emang di Cisoka mah atuh tama gudangna kiai arasup kabeh kadinya ngan kukula ditoelan wa ulahnya ai di hareupeun mah heueuh nyaho ilu nyaho teu ka ditundang mah haram bae artina kiai mah ngabejakeun bae ulah sok sumput salindung ulah jumilu maksudnya kiai mah jadi mah teu akur jeung patung muin atuh haramkeun bae ulah sieun-sieun cenah cek nu di Bogor teh mun urang langsung ngaharamkeun cenah asana moal anu ngaraji je sieunun ka teu di ajian ja aing mah teu sieun teu di ajian naon sababna teu di arajian kabeh berarti ku Gusti ditutup kabeh atuh aing bae ngaji sorangan yang pamajikan bae cekel ngaji sia geus bae sia amat ulah hayang tah mun hayang diajian boga kepentingan berarti jeung masyarakat jeung eta teh salah deui bae bejakeun nu aslina harap taman make nama masing-masing ja ieu diharamkeun zina bae ge atuh kadituna zina mah ambalaya bae diharamkeun mabok nu mabok mah atuh terus bae diharamkeun korupsi makin menjadi-jadi ngan ulah aju cicing terus ngomong bae ngomong kadana cara di Irak mah atuh urang mah ieu nembak-nembak make ayat ieu katembak bae malalan entuk pan eta tembak ku ayat ye tuh je qala fadzuqul azab bima kuntum takfurun baheula kalalupur waktu di dunia karena kayaan baas kuari mah kejadian kenyataan tah kuari manehanana dititah asup ka neraka diseret ku malaikat lamun anjeun Muhammad neuleuh waktu kejadian kos kitu la ra'aita amran aziman niscaya anjeun Muhammad neuleuh kana perkara nu pohara jasa urang cacak-cacak sakadar ngadegekeun beritana doang ge kurang bisa kagambar pohara amat sedih rugi na langsana ai Kangjeng Nabi mah begitu dititah diturunan gitu ngaranna kadinya teh walau taro dideleukeun ku Gusti Allah lamun anjeun neuleuh Muhammad ketika kafir-kafir disanghareupeun dihadapkeun ka Gusti Allah dideleukeun Kangjeng Nabi mah langsung tak alam itu teh masyaallah urang mah henteu dideleukeun ngan sakadar ngarampak ku mata hate bu mana teu tah ieu teh urang ge kuari boro-boro nyana nu kafir urang bae ge nu muslim urang bae ge nu muslim urang bae ge nu mukmin ngan urang bobolokot ku dosa teh bakal dicaritakeun dosa urang anu engke ditungtung tak wahum yahmiluna auzarahum lantaran geus setengah 11 wallahu a'lam bissawab.